Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ayeuna geus kasaksian ku silaing sajuan. Ilmu silat silaing eueuh hartina keur dewek murid kibut irang mah euy. Bukti kalawan nyata, kekuatan tenaga lapisan anu dewek jelas leuwih hebat sajuman. Anu batak silaing mending dilaksanakeun parentah ti dewek, pila kada mere nyatu atuh euy. Jeung tibatan silaing kudu modal di patempatan mah. Sadar kana kanyataan kekuatan tenaga lawan leuwih punjul. Ki Jumat jadingan saukur bisa ngandalkeun kecepatan gerakna dina ngasupkeun panarajangna. Sanajan hate mimiti kaancikan ku perasaan sabil, tapi Ki Jumat henteu ngatarakeun maneh. Andi kaulawa kagubar carita kubar. Kabandungan ku andika diri kula masih keneh mancuh dina tangtungan dina waktu ayeuna gempar. Jadi ulawa kaboga pikiran kula bakal eleh jajate sarta ajal di patempatan gempar. Urang teruskeun ieu tarung gempar. Sok katrukeun pangabisa teh. Iya. Curila cilung. Ki Jumat mihlaan maju narajang. Tata gerak nu dilakukeun ku Ki Jumat leuwih ngutamakeun kana kacepatan. Kituna teh lantaran Ki Jumat surti tenaga lapisan gempar leuwih kuat. Sedengkeun gempar mah anu diharapkeun teh bisa bantrok deui ngadu kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan bantrokna leungeun masing-masing. Sabuk. Hiuk. Angin sambaran panarajang tina sapasang leungeun jeung suku Ki Jumat putpat pilih ganti ngarah kana anggota badan lawan. Waktu gempar nyobaan ngabendung panarajang lawan harita Ki Jumat narik di panarajangna. Henteu wanieun ngadu kakuatan tenaga lapisan. Dina hal kecepatan gerak tete Ki Jumat leuwih punjul batan gerak atau akebatan gempar teu matak aneh mun dina hiji kasempetan dina kayan Ki Jumat bari luncat ngalayang harita tajongan Ki Jumat ngahantem kana gaduna gempar. Curela cilung sewuk cetruk geus Allah. Anjir bangsa setan. Wah ya sia. Gempar ngagero kaget di barung jeung saterusna ngagero. Males narajang kalau jadi lawan. Ki Jumat geus rek luncat cingkaan panarajang gempar tapi kayan gempar geus nyampek manten di hareupeunana. Daya di jalan kajabat tinggal Bandung panarajang lawan. Dua leungeun anu pada dieusi ku kakuatan tenaga lapisan bantrok deui. Hiuk keduk gas. Bangkieung. Dalikdeug. Ki Jumat gabangkieung terus kadalikdeug mundur ka tukang kadorong ku kakuatan tenaga lapisan lawan. Samemeh Ki Jumat bisa mancuhkeun tangtunganana. Gempar geus susul tepus ku panarajang susulan. Pilih genti peureub kenca katahu gempar ngagedor dadana Ki Jumat. Curela semuk jebrot. Cengkang. Koleang kedebut. Ki Jumat ngagero nahan ka nyeuli awakna ngacengkang ka tukang saterusna ngagedebut tina luhur lemah. Tina sela-sela juru bibirna ngaleh getih anu haneut keneh. Gempar mancuh dina tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Manehna kudu ngaku dina jero hatena rehna Ki Jumat kawilang kuat oge daya tahan. Gedoran peureupna anu pilih genting ngahantem dada Ki Jumat. Sakuluna mah mampu maragakeun nyawana Ki Jumat.
Tapi kujuman harita masih kene bisa ngoneal hudang bari sumengir nahan ka nyeri. Ki Jumat can waka bisa cengkat nangtung masih dina kayaan keur diuk waktu gempar ngacorat luncat. Curilak kejeleng. Gempar geus aya di hareupeun Ki Jumat anu keur diuk. Satkep. Ki Jumat dicambak ku gempar bari terus nyarita. Wah. Ulang ajar sia. Sokra polisi ya, cuman mun masih kene mampu masih ya. Sakai linggang ya babatok silaing baka pejan sia. Jadi modar sia kuleungeun aing teh Juman. Asok rek kumaha mun kieu sia, ha? Rek bena tolong ka saha sia? Ki Jumat sumengir nahan ka nyeri. Manehna jadi ngarahu dina hatena nyata gempar mibanda tahapan ajen pangarti anu leuwih punjul da puguh gempar memang geus ngawasa saparapat bagian tina Aji Guntur Salaksa. Andika memang hebat gempar. Kula rumah saeleh jajaten katitih pangarti ku Andika gempar. Lamun memang rek palagakeun nyawa kula taya bayana gempar. Sok, kula pasrah ka Andika gempar. Rek kumaha bae sok. Sakai deui kula aku kapunjulan ilmu anu dipibanda ku di dinya gempar. Rek pasrah rek henteu. Tetep si lain kulo modar sajuman. Taribakeun ayeuna mah sia. Tenggelan aing anu bakal marakeun nyawa si lain sajuman. Gempar ngangkat leungeun katuhuna rek ditinggangkeun kana sirahna Ki Jumat. Anu kayaanana memang geus henteu bisa hojah deui. Tapi samemeh gempar nibankeun tenggelanana kana sirah Ki Jumat. Harita kadenge sorak Kibiut Ireng anu nyarita ditujukeun ka Gempar. Gempar, bebaskeun si Jumat sia. Manggeus bebaskeun sia. Si lain montong waka moal karep sorangan sia. Lepaskeun jamakan kana bukla si Jumat sa Gempar. Sakuluna leuleuh si lain ngomong heula ka dewek rek modalan jelema teh sia. Asok bebaskeun sia Gempar. Lamun teu dibebaskeun si lain anu dipodalan ku dewek sia. Bebaskeun. Gempar ngalepaskeun jambakanana kana buk. Popolo oge kudu jalan kudu dipake ngarti sia teh. Jadi maksud Ki Guru teh jadi kumaha Ki? Nyacek dewek oge sidik ayeuna mah. Otak si laing memang dina tuur Gempar. Tadi ku dewek geus diberi kapercayaan ke Guru si Juman. Tapi dasar otak kebo si laing mah. Urusan anu cete kieu patur ge si laing mah teu becus kabereskeun ala Gempar. Bagus dewek anu bakal ngabereskeunana. Hasok nangtung si Juman. Ki Buyut Ireng nitah Ki Jumat sina cengkat nangtung. Ki Jumat nangtung terus ngareret ka Ki Buyut Ireng. Waktu bantrok paneuteup gageter hate Ki Jumat. Sorot panon Ki Buyut Ireng ngalung sima pangabaran anu kuat. Ki Jumat tungkul teu kuat tila padu teuteup jeung Ki Buyut Ireng anu harita terus nyarita ditujukeun ka Ki Jumat. Dengekeun Gusti laing Jumat. Ayeuna si laing geus aya di pihak anu asor sa Jumat. Mun si laing tetep ngabangkang moal ngalaksanakeun parentah dewek, marab mere nyatu karombongan anu dipingpin ku dewek, egeun sia. Mangka ieu pangeusi lembur kabehanana bakal diparenan, dibonaran, diduruk jeung di bogor oleh sakalian ku aing diduruk. Leungitna nyawa jeung bana sakabeh pangeusi lembur bakal ditanggung jawab si laing sia. Salaku pupu ieu lembur. Anu kalahna bela kene kana hakaneun jeung tibatan kana nyawa. Kaasup nyawa si laing sorangan. Coba rek kumaha ayeuna si laing ha? Ancawan dewek lain ancaman kosong sia Jumat. Ki Jumat ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Caritaan Ki Buyut Ireng kawilang gede pangaruhna pikeun dirina.
salaku pupuh lembur Ki Jumat teu miharep mun sakabeh warga pangeusi eta lembur kudu jadi korban pada ngalayang jiwana. Imahna diduruk dihancurkeun tang tuwe beratna keran tanggung jawab dirina. Ki Jumat akhirna mah harita nangtukeun sikapna maju ngalengkah ka hareupeun kibut ireng saterusna brek neku di hareupeun kibut ireng bari terus nyarita. Muga we pangarsa kibut ireng bisa ngahampura Ki Buyut. Sabab kula geus kumaha ngabangkang kana parentah salira pangarsa. Ayeuna kula sadar kasalamatan sagapeh pangeusi lembur dosana bakal ditanggung ku deui kula Ki Buyut. Wah nepikeun ka kulo jadi korban pada ngalayang jiwana. Kula ayeuna bakal ngalaksanakeun parentah teh Ki. Enta cukup gitu wongko Jumat. Si lain kudu sumpah jeung ikrar ka dewek pikeun tunduk jeung patuh kana satiap parentah ti dewek. Ngarti? Ki Jumat memang geus taya di pilihan pikeun dirina kajaba ti terus sumpah jeung ikrar ka kibut ireng pikeun bakti diri sebatanaga tunduk patuh kana satiap parentahna. Geus kitu mah Ki Jumat terus dititah ngeprak para warga di eta lembur medahar karombongan. Pang-pangna anu can kabagian dahar. Kangaranan geus menang parentah ti pupuh lembur. Hendak kudu lilandungan harita datang warga eta lembur anu marawas sangu jeung lauk paukna. Sabot surandaka jeung sugala katu sugali oge walasan urang anggota karaman ajag bayangan dalahan. Ki Buyut ireng anu diuk kareneng jeung gempar dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung dina kayaan longgongan warung lantaran merhatikeun anu keundalahar harita Ki Buyut ireng terus carita ka gempar. Lain kalah kahulang-hulang kitu si lain teh gempar. Geus kaharti ayeuna mah ku si lain anu matak si Jumat montong di pudaran sia teh. Anu matak montong Jumago ari masih kene boga otak kebo masih teh. Oh, jadi maksud Ki Guru mah lantaran Ki Jumat teu dipaehan kitu Ki. Terus ayeuna rombongan bisa dalahar. Kitu meureunna tujuan Ki Guru teh nya. Si laing masih kene beuleut kene gempar. Si Jumat tahapan ajen pangartina kabilang lumayan sia. Mun lain can ngawasa saparat bagian ilmu ti dewek, geus bisa dipastikeun kayang si lain kepala bina ti si Surandaka sia. Anu matak si Jumat kabilang dibutuhkeun ku urang wawanen jeung ajen pangartina gempar. Ku cara tai dewek geus ngakeberagu omongan ka si Jumat, maka lain bae si Jumat bisa ngabantu ka urang euy daekeun ku sia. Tapi manehna bakal tetap jadi pupuh lembur. Jadi lembur bakal bisa nyumponan ka butuh urang gempar. Bakal bisa mere upeti ka urang. Karti usaha. Jalan atuh pikiran teh teh. Nu mata kudu make otak milampah taun oge. Mun ngaku tindakan teh jeung otak atuh montong dikukut wae atuh belagug teh gempar. Karti teh teh. Oh, karti Ki Guru. Ya bener Ki Guru kartos. Suka pikir kalabah dinya ku gempar maki. Tadi mah karep hate teh hayang binasakeun si Jumat teh. Ulah diila kitu Ki. Tapi jangan pamikiran Ki Guru memang lu hebat Ki. Da otak cewek mah encer ajan geus kot oge. Nu matak ya kajadian teh kudu jadi contoh keur ilaing gempar. Lain ngan saukur diajar ilmu silat wungkul sate. Tapi otak oge kudu diasah. Mending kene eureun jadi murid dewek sia mun tetep terus belagu masa depan. Daek ilaih dieureunkeun jadi murid dewek ha. Ulah kitu atuh Ki Guru. Anu jelas gempar ngarti satajang Ki. Muarek nyieun deui kasalahan Ki. Ieu otak memang kudu bari diasah ya Ki Guru. Engke mah moal kawawanian lah nangtukeun keputusan sorangan teh mun can disatujuan ku Ki Guru.
Omat ya, Gempar ulah nepikeun ka ditulung, ulah nepikeun dieureunkeun jadi murid ki guru ki. Sabab lu era lu ki Gempar bener-bener hayang jadi jago anu masa jeung pangarti ki. Ku dewek dicekel ta omongan ilaing teh Gempar. Ayeuna bejaan ku ilaing ka si Juman. Manehna kudu milu jeung rombongan ini ka gua panamping euy. Sore geus pasti rombongan kudu nyaratu deui. Jadi dina mangsana miang teh kudu bari mawa timbal keur nyaratung ke sore. Sok jelaseun ka si Juman sia. Manehna ayeuna geus janji bakal bakti diri sebatan naga ka urang. Sarta tuluy patuh kana parenta dewek. Gempar geus henteu kaleke deui harita terus nepungan ki Juman anu keur ngajejeran para warga eta lembur anu beberes urut dalaharna rombongan. Caturkeun di tempat sejen di luareun guha panamping. Harita sarua karek baleres dalahar ngariung. Da puguhan si beurang saperti kitu memang geus waktuna kudu ngeusian beuteung. Si Rawing jeung Saraswati kitu deui si cari sakti jeung Miranti. Randea jeung Wening harita ngariung genepan karek beres dalahar terus paguneman. Di tempat anu masih ngariung opatan si Banteng Bulung, Bah Madun, Cek Nur jeung Narsian harita milu ngariung jeung Kilunggana. Tu Bagus Rompe, Jauh Rampang jeung Ki Jarasuki. Ari warga kampung kahuripan mah harita ngalingkung ngariung sarua di tempat anu misa. Si Rawi ngabagikeun paneuteupeuna ka si Cari Sakti jeung Miranti terus Karandea jeung Wening keula terus nyarita. Geus beres daang teh. Lamun geus beres daang kieu mah apanan ngawangkongna oge tingtrim sanes. Sabab ieu beuteung patuangan teh geus dieusiannya. Apanan ari bari beuteung kukurubukan mah moal eces atuh ngobrolna oge sanes. Sabab pikiran teh terus ngait kana daang. Kitu apanan pangaruh beuteung ke lapar mah sanes. Tah moal lila deui wanci teh apanan bakal sore nya Gusnya. Kibuyut ireng jeung balana pasina oge bakal tepi. Telatang ke peuting datang ka dieu teh bener henteu Gus? Si Rawi ngaret ka si Cari Sakti anu deret unggek bari terus ngajawab. Ku taksiran mah memang kitu Kang Rawi. Janten ngawitan ke sonten mah urang kedah pada taringcing page kancing we saringset page iket. Pada tatan-tatan iatna sayaga diri Kang. Utamina mah warga kampung kahuripan mah kedah diamankeun. Sina kalebet ka gua panamping we nya Kangnya. Nya bener satuju akang oge Gus. Apanan mun aya di luar mah bisi aya anu jadi korban nya Gus. Apanan bakal salantareun ningali anu tarung mah. Apanan anu tarung mah kudu anu bisa kana bela dirinya. Tah Saraswati mah omat. Ulah jauh ti akang Saraswati. Sabab akang kudu tetep padeukeut jeung Saraswati pan eta mah geus jadi pamajikan jeung salaki. Apana nu anyar pangantenan mah kudu layeut gegentetan ulah pajauh. Lain kunaon bisi pikiran jadi teu paruguh. Apanan keur meujeuh sono urang teh bener henteu Saraswati? Saraswati ngaret ka si Rawing anu jadi salakina bari imut terus nyarita. Ari Kang Rawing kumaha? Gegentetan kumaha Kang Rawing? Apan Kang Rawing bakal ngayunan kibiut irang? Bet piraku abdi kedah nempel terus sareng Kang Rawing mah atuh Kang. Atuh jadi kabagi perhatian panginten. Tiasa lengah sareng balangah. Sedengkeun kibiut irang teh tos kawentar anu ngawas sadunya kawajawaraan Kang. Janten Kang Rawing ulah dugikeun ka balangah. Kedah musirkeun perhatian anu sapinuhna Kang. Kibiut ireng sanes lawan anu sambarangan Kang. Abdi oge totoletot.
Teu miharep Kang Rawing anu kasone ari jajaten Kang. Nu matak apanan nu dibayangkeun ku akang teh kitu Raswati. Apan mun akang anu kasoran terus akang nepikeun ka ajal, apanan akang mah bisa terus kumalayang di alam kamanasaran. Apanan berat kudu riat ka Raswati. Mung akang teh nepikeun ka kitu mah Raswati ah. Sabab apanan mun akang meot mah, apan Raswati bisa kawin deui ka nu sejen ah. Entong ah akang terido masih kene sono terus terang. Jeung Raswati teh nu nepi hayang ku akang, perjuangan hayang menang ke Raswati teh ah teu saeutik, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya ulah sasoran kita tukang Rawing. Sanes abdi wungkul. Sadayana oge anu aya di dieu miharep kalabat urang Cicalengka. Miharep Kang Rawing aya dina kaunggulan. Tiasa ngungkulan ajem pangartina kibut ireng Kang. Margi upami Kang Rawing anu kasoran sadayana nu are di dieu terutama urang pasar sabilulungan Kang bakal jadi korban kakejebana kibut ireng anu balad jeung balad-baladna anu kalintang kejem tur telenges. Bener henteu ceritan ece teh Gus ari Agus kumaon melongwe ka ece da ece mah biasa-biasa. Saraswati ngaret kasih jari sakti nu deret terus kawalon. Memang leres kitu Saraswati. Urang henteu miarep upami Kang Rawing dugikeun ka eleh jajaten. Margi tos jelas tekad kibut irang mah Kang Rawing teh kedah ajal binasa ku leungeunna. Bisa dipastikeun kibut irang bakal ngetrukeun sakabeh kamampuan elmuna pikeun ngawujudkeun karepna nyata ngabinasakeun Kang Rawing cik. Janten Kang Rawing mah kedah tiasa ngungkulan kibut ireng Kang. Ya mudah-mudahan we atuh Gus. Apanan nu jadi perhatian jeung pikiran akang mah apanan dia jeung ening ye. Apanan moal bisa ngalawan non teh ngalaman kiwin meureunan. Ari akang ajal ku kibut ireng mah bener henteu ning? Leres. Abdi duaan hoyong sapatos Kang Rawing sareng Saraswati Kang. Tiasa ngahiji ngalaki rabi. Janten Kang Rawing teh kedah aya di pihak anu unggul teh Kangnya. Margi upami Kang Rawing anu janten korban kekejaman kibut ireng. Atos komo abdi duaan teh jelas bakal jadi korban anu langkung gampilina merenan jiwa abdi duaan. Leresnya Kang Dea. Henteu lepat eta anu disaurkeun kuning teh. Sadayana yang di dieu ge pati hurupna atanapi kasalamatan dirina kantun gumantung kana nasibna Kang Rawing. Namun upami memang ditakdirkeun abdi kedah ngiring janten korban ya daya bayana Kang lah. Keur abdi moal matak di panasaran ngantunkeun pawenangan. Margi abdi tos nuturkeun Kang Rawing anu napak dina jalan lempeng Kang. Marangan tindak laku kejahatan sareng kasawenang-wenangan. Kitu tah Kang Rawing. Nya sugan we atuh akang anu unggul nu matak urang Cicalengka doakeun akang Rawingnya. Aku yang Rawing hayang unggul. Lamun akang Rawing unggul mah dek dagang batagor we nyobaan. Apanan Kang Awing ge can bisa mastikeun yeuh bisa henteu ngungkulan kibut ireng. Sabab rumasa akang teh memang acan bisa ngayakinkeun sapinuhna ilmu pancatunggal sabab diacageun heula eta teh. Apanan akang oge jelema biasa. Puguh ngalapki rabi jeung Raswati ge penting sasatila papisahan. Nu matak dieureunkeun heula latihan teh. Da latihan heula jeung Raswati kitu. Apanan sarua penting na latihan hudang bareng dina manjing lawan Cipeuting. Apanan kitu sakuda salaki jeung pamajikan apanan sanes kitu Gus. Mohon. Leres pisan Kang Rawing. Tah hasil tina babadan tenan waktos riungan tadi Kang. Janten warga kampung kahuripan mah sadayana lebet ka guha. Anu aya di luar guha mohon ngajaga di lawang guha mah Saraswati rincangan kumiranti sareng wening. Bilih aya pihak kakuatan gabungan kibut ireng
anu maksa lebet kagu hapanamping. Daya ranti sanaos teu bisa ilmu silat namung tos kauji lah kekuatan tuah kasakten mustika manikmaya. Mangrupa kekuatan anu mager sareng ngalapis dirina dina mangsana aya ancaman bahaya anu teu bibaka dirina. Bener henteu ranti. Si Jari Sakti ngareret ka Miranti. Nu direret ungeuk bertus kawalon. Sakumaha anu kantos kalaman mah abdi memang tiasa naroskeun kekuatan tuah tina eta mustika manikmaya. Apan waktu kalandongan Kang Rawing tina pangaruh racun dupa pangraja jiwa oge ku eta mustika sanes. Anu kantenan ari Ece Raswati sareng Waning mah tiasa ilmu silat. Tangtos bakal mampu nyinghareupan jalmi anu rek niat jahat. Kitu tak Kang Rawing? Nya syukur we atuh ari kitu mah Ranti. Apanan ari geus kieu mah apanan jadi tenang jeung gede hate ka akangna oge sanes. Ayeuna akang rek mere pancen ka Si Jari Sakti yeuh Gus. Wayahna kudu dilaksanakeun ieu mah Gusnya. Nah, bade masian pancen naon kitu Kang Rawi? Sobi jelaskeun ka abdi Kang. Jadi cek akang mah aya alusna mun disridik rombongan nu dipimpin ku Kibiut Ireng geus tepi ka mana. Sarta sabara urang jumlahna tah ku cara kitu urang ke bakal bisa ngukur secara pasti karena kekuatan nu jadi lawan Gus. Ngan kade yeuh Gus, mun ngagunakeun ilmu halimunan ulah deukeut teuing. Ulah deukeut teuing ka Kibiut Ireng. Nah kumaha kitu Kang? Naon sababna? Sabab ku ijiran akang mah manehna apanan bakal bisa nganyahoankeun kayaan jalma anu ngagunakeun ilmu halimunan. Najan ari ku jalma sejen mah teu katara, apanan ari geus nyaho kekuatan lawan mah urang bisa ngatur kayaan kekuatan urang di dieu. Kitulah maksud akang mah Gus. Si Jari Sakti nitip ka Si Rawing terus kendal di lisan. Naon anu disaurikeun ku Kang Rawing ka hartos Kang? Upami kitu mah abdi ayeuna bade teras langsung nyelidik ngeunaan kayan pihak lawan Kang. Kasauran Kang Rawing nembe memang leres Kang. Urang kedah terang ngeunaan kekuatan anu jadi lawan. Atuh langkung nanti eta terus dugi ka mana eta rombongan nu pingpin ku Kibiut Ireng? Bener gitu Gus. Apanan pihak urang hayang unggulnya Gus. Apanan kangaranan tarung anu ngalibetkeun sajumlah jalma anu henteu saeutik. Apanan urang oge kudu boga hitungan anu asak. Apanan urang hayang aya dina kemenangan apanan. Moal ujug-ujug aya dina kemenangan. Mun henteu asak hitungan Gus. Kumaha Raswati satuju kana pamikiran akang? Abdi satuju Kang Rawing. Nya ayeuna mah sridik we ku Agus. Sabab kabilang penting urang bisa nyaho kana kayan jumlah lawan Gus. Kangaranan Agus anu nyelidik Kang Tuwe moal salempang aya nu nganyahoankeun. Sabab pihak rombongan Kibiut Ireng mah moal aya nu bisa ningali jirimna Si Jari Sakti. Nyamuga we si adina kelancaran Gus. Si Jari Sakti ngabagikeun panetepna ka Si Rawing jeung Saraswati terus cerita deui. Mun kitu bae atuh Kang Rawing, Saraswati. Abdi ayeuna bade nyelidik ngeunaan kayan kekuatan gabungan anu pimpin ku Kibiut Ireng. Ka para warga kampung kahuripan, omat ulah aya anu angkat-angkatan tebih ti dieu. Margi urang teu acan terang pasti tos dugikeun ka mana. Eta rombongan musuh urang teh. Nya apanan engke ku akang jeung Saraswati rek dibejaan Gus. Apanan akang jeung Raswati oge boga tanggung jawab sapinuhnya kala kaselamatan warga. Apanan memang sakuruna kitu Gus. Si Jari Sakti geus kitu mah harita terus medal sila ninggalkeun riungan lantaran waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya.
gitu atuh sementawis sim kuring doradori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios.